tiasa zakat fitrah ka guru ngaji benten daerah atau kampung. Aya teu dasar hukumna. Pertarosan ti Kang Endang Hambali berarti aya dua. Pertama, tiasa teu zakat fitrah ka guru ngaji. Walaranana tiasa upami urang nyandak pendapat Imam Al-Qofal. Sakumaha dikutip ku Syekh Nawawi Al-Bantani dina Tafsirul Munir. Didinya Imam Al-Qofal nafsiran sabilillah teh ku sabilil khair. Ustad, kiai ajengan termasuk didinya sabilil khair. Salajengna didukung oge ku pendapat Sayyid Muhammad Shalih bin Sulaim Al-Aujali. Tiasa ditingali dina Syarah Mukhtasar Khalil dina juz kedua halaman 216. Didinya anjeunna ngaingkeun zakat fitrah atanapi zakat naon wae ka guru ngaji, ka ustad, ka kiai, ka qori. Sabab sabilillah dina Quran itu sama dengan sabilil khair. Salajengna perkawis beda daerah. Modekeun Kang Endang Hambali gaduh putra masantren di Jawa Timur contohna. Di Jawa Timur ditarik zakat kanggo putrana. Eta kagolongkeunana li zakat. Mindahkeun zakat di daerah asal ka daerah anu sejen. Bade anu caket daerahna beda desa atawa beda kabupaten atawa beda provinsi atau beda negeri. Eta kagolongkeunana naklu zakat, mindahkeun zakat. Biasa ditingali ibaratna dina kitab I'anatul Talibin halaman 187. I'lam rahimakallah anna mas'alata naqli zakat fiha ikhtilafun katsirun baina ulama. Wal masyhur ari pendapat anu masyhur fi madhhabis Syafi'i di mazhab Imam Asy-Syafi'i imtina'u naqliha teu meunang mindahkeun zakat idza wujida al mustahiquna laha, di mana-mana masih kena aya mustahik di daerahna. Tapi anu ngakengingkeun teh muqabil masyhur nyaeta pendapat Imam Abu Hanifah. Cek Imam Abu Hanifah mah kenging naklu zakat, mindahkeun zakat teu nanaon di daerah urang ka daerah anu sejen. Malahan mah dina I'anatul Talibin jajaran panghandapna aya bahasa idza ta'amalta zalika alimta annal qaula bin naqli yujadu fil madhhabil imami asy-Syafi'i. Mindahkeun zakat di daerah urang ka daerah nu sejen kasaha wae mustahikna henteu kedah ka kiai ka ustad. Di mazhab Imam Syafi'i aya anu berpandangan aya anu ngakengingkeun mindahkeun zakat. Wa yajuzu taqliduhu sareng meunang ku urang diikutina. Wal amal jeung meunang diamalkeunana bimuqtadahu sesuai dorongan pendapat anu ngameunangkeun mindahkeun zakat di daerah urang ka daerah anu sejen. Wallahu a'lam.